Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui sareng simkuring dina channel Kampus Sunda, salah sahiji media pangajaran basa jeung sastra Sunda di SMA Negeri 5 Tasikmalaya. Dina danget ayeuna, simkuring baris ngaguar salah sahiji materi anu aya dina pangajaran basa Sunda kelas 10. Anu mana insyaallah dina ngaguar ieu materi teh simkuring baris disarengan ku salah sahiji buku wadalan ti Pustaka Jaya anu judulna Rancake Diajar Basa Sunda kanggo kelas 10. Janten ke tiasa dianggo kanggo SMA, SMK atanapi satata nu aya di Jawa Barat, utamina kelas 10 semester hiji. Kinten-kinten naon atunya nu bakal dibahas dinten ayeuna kamari panginten tos terang atanapi tos diajar ngeunaan terjemahan. Ayeuna dina materi anu kadua urang baris medar perkara dongeng nya. Aya anu uning atuh dongeng teh naon? Manawi kapungkur nuju SD atanapi SMP, urang diemut-emut deui cik atunya naon ari dongeng teh? Naon nya kira-kira dongeng? Nah, lamun ningali kana salah sawias buku nu tadi ditinggalikeun, dongeng nyaeta carita rekaan anu dikarang dina wangun basa lancaran kalawan sumebar sacara lisan. Nah, cobi ditingali deui bilih aya nu kirang kahartos kekecapanana. Dongeng nyaeta carita, leres caritanya da ari dongeng teh ya. Lamun urang ge aya rencangan anu sok resep nyarios, oh si eta mah sok loba dongengna istilahnya. Oh berarti leres dongeng teh carita. Caritana carita nu kumaha? Carita rekaan. Ari rekaan teh anu direka-reka nya. Nu meunang ngareka-reka. Nu dikarang dina wangun lancaran atanapi prosa. Oh berarti dongeng mah kalebetna kana prosa gitu kan nya. Kalawan sumebar sacara lisan, leres pisan. Anu namina dongeng mah tatalepa ti hiji jalma ka jalma anu sajen. Janten mun baheula urang pernah nguping aya dongeng si Kabayan, tah ti saha mah buah urang ngupingna nya, bari urang teu terang saha nu ngarangna. Lantaran kitu teh dieuwihan deui anu disebat dongeng teh nyaeta salah sahiji anu disebat dongeng teh nyaeta carita rekaan anu dikarang dina wangun basa lancaran kalawan sumebar sacara lisan. Kitunya eta anu disebat wangenan dongeng. Salianti wangenan tuh aya nu disebat ciri-ciri dongeng. Naon kinten-kintenanya anu disebat ciri-ciri dongeng teh? Kirang langkung di dieu 100 naku simkuring di rangkum ditilikan hiji-hiji kawengku aya 4 ciri dongeng nya. Aya 4 ciri dongeng. Anu kahiji, anu kahiji mah nyaeta sumebar sacara lisan. Gitu kan nu tadi teh antara dongeng mah tatalepa ti jalma ka jalma anu sejen. Jadi sumebarna sacara lisan. Naon atuh sumebar teh? Menyebar lamun dina bahasa Indonesia mah nya sapertos kitu. Anu kadua mah teu kanyahoan saha pangarangna atawa lamun dina bahasa Indonesia mah sok aya istilah anonim. Teu kanyahoan saha anu ngarangna. Hiji, dua, ayeuna nu katilu. Nu katilu mah ngagunakeun basa lancaran. Aya lancaran teh prosa teh ya. Aya prosa teh katingali lamun dina bentuk tulisan bentukna mun ningali dina bacaan mah aya paragraf kan nya bakal benten sareng anu wangun puisi jiga sajak sisindiran pan bentennya dina cara nulisna ge. Lamun dongeng mah ngaguluyur saparagraf 2 paragraf jeung saterusna. Tapi lamun sisindiran sajak jeung nu sanesna mah sapertos pupuh. Eta mah kan sakali mah enter gitu kan ya lamun dina penulisanana. Tah eta salah sawios ciri dongeng anu nembe disebatkeun. Anu kaopat palih dia pisan, anu kaopat dongeng teh eusina atawa eusi caritana
mangrupa rekaan atawa pamohalan. Ari anu disebat pamohalan teh nyaeta lamun kapungkur mah urang sok aya istilahna hal-hal anu mustahil cenanya, atawa lamun dina kajadianana ge teu kaharti ku akal. Lamun baheula zaman carita-carita kerajaan sok aya cenah jalma anu bisa nembus bumi tah, nembus bumi tapi teu digali heula, teu dibor heula, tapi manehanana bisa asup kana jero bumi. Atawa sok aya istilahna teh napak sancang nya nu sanesna. Napak sancang teh mapah dina luhur cai tong boro ti teuleum baseuh ge henteu tapi ngaguluyur we mapah jiga dina tembok atawa napi dina aspal di jalan kitu nya tah eta ajian napak sancang. Atawa aya oge cenah jalma anu bisa aji halimunan. Ari aji halimunan teh ceuk sapalih mah jalma anu bisa nyurupkeun manehanana kana haseup. Jadi lamun misalkan hiji mangsa ka imah teu mawa kunci, cukup ku ngaroko tiupkeun haseupna kana liang kunci nya. Engke manehanana milu asup ngaliwatan liang kunci jeung haseup anu ditiupkeun tadi. Tah meureun sakitulah kirang langkung disebut pamohalan teh. Jadi hal-hal anu memang teu kaharti ku akal dina kajadianana, tapi kade beda deui jeung carita-carita para nabi, para rasul. Pan eta mah jelasnya sok sanajan teu kaharti ku akal tapi disusul dituturkeun ku ayana ayat Al-Qur'an, ku ayana hadis. Jadi jelas eta mah urang kudu percaya, kudu ngayakini sok sanajan ceuk logika biasa teu kaharti ku akal lantaran eta mah patalina jeung kakawasaan Allah Subhanahu wa taala. Kitu nya janten urang tos kenging hiji tadi aya wangenan, aya ciri-ciri dongeng. Salajengna dina dongeng teh tina sakitu seueurna dongeng kapungkur meureun nuju SD SMP nguping aya dongeng teh dongeng si kabayan, aya dongeng sakadang kuya jeung sakadang monyet nya, aya dongeng Nyi Roro Kidul, aya dongeng Sasakala. Seueur Sasakala ogenan aya Sasakala Situ Sanghyang, Situ Gede, Situ Ciberem jeung sagala rupana. Tina sababaraha dongeng anu ku urang kapendak kapungkur teh digolongkeun jadi sababaraha jenis. Lamun anu seueurna aya 4. Anu mana anu 4 jenis eta teh anu kahiji nyaeta dongeng anu nyaritakeun jalma biasa. Nah, kabayangkan lamun misalkan dongeng anu nyaritakeun jalma biasa berarti dongeng teh kayaning dongeng si Kabayan, dongeng Prabu Siliwangi jeung Sapuratina jeung nu sanesna kitu kan nya. Nah, eta anu kahiji aya dongeng anu nyaritakeun jalma biasa. Lamun dina bahasa Indonesia mah dongeng anu eta teh sok disebat oge dongeng parabel nya, parabel. Nah, nya eta dongeng anu nyaritakeun jalma biasa. Anu kadua jenis dongeng teh aya anu nyaritakeun sabangsaning sasatoan. Nah berarti lamun tadi aya sakadang kuya jeung sakadang monyet, oh berarti tah eta lebetna kana jenis nu kadua nyaeta dongeng anu nyaritakeun sasatoan. Lamun dina bahasa sejen mah istilah dongeng sasatoan teh sok disebutna pabel nya. Kitu katos nguping pabel tangtos nya da kantos SMP kantos SD pasti pernah ngadangu. Nah anu katiluna tina jenis dongeng teh aya dongeng anu nyaritakeun asal usul hiji kajadian, boh eta mah tempat, barang, sato jeung rea-rea deui. Tah asal usul eta teh lamun di Sunda mah di urang sok disebatna teh sasakala. Mantak lamun dina judul dongengna ge sok aya istilah Sasakala Situ Bagendit geuningannya. Aya deui Sasakala Situ Ciberem. Lamun di daerah Singaparna aya Sasakala Situ Sanghyang palebah Cibal Nariknya eta aya pasti uningalah anu orang Tasik Palilituan mah gitu. Salian teh eta tiasa oge sasakala hiji tempat. Mun misalkan orang di Jawa Barat geus pada uninga pisan kana sasakala Gunung Tangkuban Parahu. Tah eta lebetna kana jenis dongeng anu katilu. Lamun tadi aya parabel, aya pabel jeung anu katilu mah aya dongeng sasakala. Atawa lamun dina bahasa sejan mah sok nyebutna teh legenda nya sami eta teh sasakala keneh. Anu kaopat
anu kaopat mah jenis dongeng teh nyaeta dongeng anu nyaritakeun ciciptaan pangeran anu patalina jeung makhluk-makhluk goib. Goib di dieu patalina jeung hal-hal anu mantak pisangeteun. Naon atunya pisangeteun teh? Lamun ceuk dina basa Indonesia mah mistis, beh dituna aya mitos. Mantak istilah sejen mah sok aya nyebutkeun jenis dongeng anu patalina jeung makhluk-makhluk gaib teh sok disebut oge jenis dongeng mite atawa cenah sok istilahna mite sapalih mah mite tah eta keneh tina hal-hal anu mistis kayaning kumaha contoh dongengna. Jika di laut selatan atau napi laut kidul sok aya nu nyebatkeun yen di laut kidul teh aya nu ngageugeuh nyaeta Nyi Roro Kidul. Atawa lamun urang ningali tangkal caringin pasti we sugesti teh nya hal-hal nu sapertos kitu. Padahal kan jika Nyi Roro Kidul aya atuh nu kantos pendak jeung Nyi Roro Kidul teu aya kan nya. Wallahu alam lamun misalkan maha manusia sejen anu bisa ningali kana kaayaan hal-hal anu gaib sapertos kitu. Tah eta pangintennya di uwihan deui tadi tos kenging wangenan atos kenging ciri-ciri atos kenging jenis-jenis tina dongeng. Janten saat acan urang tiasa ngadongeng teh pan kedah terang heula naon nu disebut dongeng, naon ciri-cirina, naon wae jenis-jenisna. Tah kitunya. Janten kanggo danget ayeuna mah peun sakitu heula we lah nya teu kenging bakas seueur-seueur. Mudah-mudahan sok sanaosa kedik, sok sanaosa kedap urang tiasa ngamanfaatkeun kana naon-naon entos dikengingkeun ku urang. Da geuning anu sesahna mah sanes ngengingkeunana tapi ngamanfaatkeunana. Mudah-mudahan urang sadayana tiasa ngamanfaatkeun kana ilmu-ilmu anu tos dipendahkeun ku urang tos dicangking ku urang. Kitu pangintennya. Insyaallah dina waktos anu sejen urang beris patpang deui da ieu ge bag-bagan dongeng ogenan acan reng sasadaya engke bakal aya bagian anu kadua jeung saterasna kitunya. Kanggo danget ayeuna mah cekapun sakitu bae. Hapunten anu kasuhun bilih teh mah didangedugikeunana kirang merenah tangtos atuh da simpuni ogenan sami nuju diajar ngagunakeun basa Sunda. Sakitu anu kapihatur. Hatur nuhun, hapunten, amit mundur amit mungkur, bobo sapanon carang sapakan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Wilujeng patpang deui dina bahasan anu sanesna.